Nuju tanggal 27 bulan Rajab nu kacatur, nurut kaul anu masyhur, Kangjeng Nabi teh disaur dipapaku malaikat nyandak buruk nu kasebat, lempangna teh cara kilat tungganganeun Nabi angkat ti Mekah ka Baitul Maqdis teu nganggo lami antawis, ku jalma henteu katawis kersana Gusti nu wecis. Ti Baitul Maqdis terasna naikna tangga kancana, Mi'raj teh kasebatna ka langit Nabi sumpingna. 7 langit sadayana jeung aras nu pangluhurna, di sumpingan sadayana katut surga narakana. Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman, anjeunna kudu netepan salat muji ka Pangeran. Kabeh jalma anu iman sami pada kewajiban salat nu 5 giliran henteu meunang dikurangan. Salat eta minangkana dina agama tihangna, jalma nu luput salatna nyata rubuh